geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibobodo teh ya. Jarawat. Meni beureum kieu. Pencet kitu. Ah, sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Ah, keun urang ingkeun heula nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah rumbutna budak cahaya nu sumeureut di soca anjeun akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari jeung beungeut kuring. Nu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung jeung kening mama. Mun gado ngalaka enin. Nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya, bibir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, lebah awak cigana ngalaka bapa. Malah lempang mah cekih pisan para ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopianna bapa. Ari bapa mah nya ti saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Aki kuring cenah ipage da kuring teu kungsi tepang kabujeng ngantunkeun mugia ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha nu kalaluar ti kalangkang beungeut kuring? Ulah beuki ngalobaan. Amuing. Oh, kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deh. Panjang pisan. Nya ngaliwatan abad-abad kahirupan nu eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Nya aya walungan cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun. Insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun nu ngamuara dina diri kuring moal di kotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur menjeunna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat nu melentung dina ieu pipi. Beuki ngarandakah. Terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keun sina ngamalir terus nepi ka anak, incu, uyut, bao, terus nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta dugi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asak. Ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana?